diladekeun sok ieu diajaran mah tara bisa. Di ayeuna pae teh kumaha teh keluar seuneu euy. Keluar seuneu lah. Wah, pae meureun masih di ayeuna, Pak. Meuli atuh Jung. Wah, yang kacanya yuk. Oh, Kawas sana ke dong. Unggal ngadean motor teh kana modal we. Padahal pangomekeun motor aing. Lah aya naon Mang Jack datang-datang jujuk gubrak-gubrak gitu nih. Aing ge ahad nih, ujug-ujug enggak hirup pan loyok. Ujug-ujug teh ku aing teh pangomekeun. Udah motor buruk tuh dah meureun. Aing keur nyabak teh nu ieu mah kabur ayeuna. Aing heulakeun ye, aing mah teh nyaho naon. Heulakeun buru. Ku aing heula. Aing perlu ekibit. Atuh salat kelawan. Ku aing di waktuan. 5 menit kudu beres heuh. Beungeut sia hurup aing tampiling geura. Nah, aing naon aya nu teu adana merukankeun babari pisan ada motor teh. Nya aing teh nyahokan maneh nu bengkel nu kudu nyaho. Oh, da 5 menit kudu anggeus mah aing sudi aing oge. Pokona sagancangna aing kek mandi heula. Soalna aing nyekilit. Heuh. Engke lamun disade ieu anterkeun. Aturkeun heuh. Aing mandi heula aturkeun alus kitu. Nya ke dibayar ku aing di mah. Heeh, asa ulah nganjuk. Ah, moal aing loba duit, aing mah kaya. Loba bensin we. Si goblok men. Yukeun we deuleu singkang pisan. Si goblok deuleu paingan oge ieuna deuleu losot. Sawe make hungkul. Tapi keun we ku aing. Kabel busi resot ya ditunjuk lah rumah amuk dulu ke singkang. Motor saya tuh, Pak. Motor Mang Jack cek aing ge tadi le kabel busina locot teu hirup cencik ieu ya datang-datang di kubraga tah. Singkang sok. Cencik. Geus lah. Panganterkeun jiga tuh da manehna rek ini teh nah. Panganterkeun ka mana? Ka imahna. Kamu nanyakeun sabanari 100 ribuan gitu jik. 100 ribuan ge 50 ewang ge. Ganti naon wae 100 ribuan? Lah anjing pokona mah. Ieu ka imahna. Heeh jik anterkeun. Bongan biasa gitu nganjuk wae jik 100 ribuan teh nyaho. Gocap ewangnya. Heeh. Hayang nyaho ku aing 100 ribu keur mayar henteu. Biasana paling ka aing nganjuk. Wah, ya. Lonter. Manggi motor. Aduh. Nah motor ka mana ieu? Alah. Ieu mah. Geus ieu mah bapak aing. Ieu mah motor si Mang Jack. Kumaha ieu motor eueuh. Kumaha balik ieu mah. Plonter senggol dong. Plonter senggol dong. Awas ulang halangan. Naon sia sengek? Awas aing ek ngalewat. Naon sia? Awas ek ngalewat. Oh, Iya nu ieu tah. oh.
itu jauh di aing masuk Korea mah ke warung teh kieu. Jauh. Keron man. Kernaon? Sini motor Mang Jeki mah. Kernaon mana dia? Aduh, aku mah ya ngomong ke bapak aing nanya. Motorna leungit. Wah, nggak sih yang Mang Jack ngacacang, bapak aing ngacacang. Aing salah nangke teh. Malah waras ieu mah. Pak. Enggak, Faisal. Gas, Mana duitnya? dan nyebutkan senang Mang Jack naik ka dieu, Pak. Naik ka dieu kumaha sia menyahoa anak. Lain penta lah duitna kita sok put. Di penta mata ge di penta, ngan nyebutna naik ka dieu ieu cenah. Bayar ieu ge Pak. Geus nya orang nguseup heula lah. Iya hadekeun motor namanya nguseup we atuh sia pisan. Bagian nguseup aya mah. Nguseup heula. Bebak. Kianya kana nguseup kehet teh. Ada? Naon Mang Jack? Mana motor aing? Nah motor aing kumaha pan tadi cenah dia anterin ku si Faisal. Diatur ke kumaha aing kan ada goat anjir. Geus mandi geus dandan geus kumaha tapi ka aing kesangan deui ieu. Nah pan dia kakara balik si Faisal. Wah anak pane mau si Faisal ka imah. Faisal! Hade kan? Nyaho aing rusuh ieu janjian jeung Randa. Ngajedog heula tuh dah hade tadi geus hade. Jadian geus jam 1. Faisal! Jam 1 kurang 5 sia teh 5 menit deui moal kaburu. Seu ngajedog heula sakeun. Faisal ka dieu geuat. Yuk. Mak! Ya! Tolong Mak! Mak! Aing mau jadi udah kuno gelok kiai. Lonter. Nah, mana motor Mang Jack kamanakeun pan ieu cenah encan. Mana sal? Acan kieu, Pak. Acan nah balik nanya kena Nah, aing. ai mana yang nganterkeun ka mana Faisal? Duh, Pak. Itu orang tadi handap aku ke ngompol. Sok jujur lah kumaha, jujur lah. Keur Cari ngompol. takut biologisnya kumaha. Keur ngompol kumaha ai maneh? Orang teh naik asup pisan ini ka Agang Mang Jack. Terus Kayak ngompol heula, ai pas ngaliuk motorna geus eueuh. Nah, sia kumaha isukan aing teh geus dibikeun. anjing motor aing hilang sal. Pak. Anjing. Iya, pada ya. Sing bener lain teh angan atuh kusaha? Nya tuh bat teh nyaho kusana. Sia mah kuas lain cetuk atuh di tita sakitu wae. Pokoknya mana duaan ku aing bisa kena pasal berlapis-lapis. Anjing kahiji sia geus gagalkeun percintaan aing jeung Randa. Kadua, mana geus ngaleungitkeun sal motor aing nu keur diomean. Mak! Ini udah kuno gelonya. Kalem atuh Mang Jack salah. Kalem-kalem sia teh. Pokona mah aduh aing teh mah hajakal momean di bengkel mana mah doyok. Aing hanjakal-hanjakal aing motor mah geus hade atuh. Aya naon ieu? Nubruk aing deui. Sia teh nempo motor Mang Jack. Aing puguh hampir-hampiran gelut jeung nu gelo. Ribut nu gelo kumaha sia teh? Heuh dipegat ku nu gelo tadi. Aing mana nyakeun satetena lah motor Mang Jack cek aing teh. Pan heueuh nu gelona teh membawa motor Mang Jack. Motor aing kudu gelo. Heueuh tadi dihandap. Nih. Dihandap di mana sih teh? Di ditu kana gang ka imah. Oh, berarti motor Mang Jack teh dibawa ku nu gelo. Mang Jack juga salah berarti ku nu gelo eta. Saya jadi malika aing boga salah kanu gelo. Lalu hubunganna sia teh si dicihisa apa budak tarapting. Di mana ari ieu teh, Bang? Heuh tadi di gang anu ka imah Mang Jack. Iya, biar tuh bener lihat. Iya, biar. didinya. Mana di? Di ditu tuh, ya. Awas ya sal, tapi kalau ngin motor aing kita kudu gelo tapi karusak. Wah ini tuntut maneh sambil bapak maneh. Aya Pak. Mak! Tulungan ya, Mak. Ayo, tulungan ya.
Ya aduh udah aja. Sianya. Katanya siang harus suka apa mata. Tuh udah aing makan itu kan dia. Lu gelok. Tuh awas. Itu botol lagi.